Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui dina cenah poyong pawitra diajar basa Sunda. Tah, ayeuna urang ngalajengkeun tina video nu kamari nyaeta nataan bagian panon. Langsung wae ka nu kahiji nyaeta aya bibir panon. Bibir panon teh nyaeta bagian panon anu bisa dipeureumkeun jeung dibetakeun. Teras aya deui juru panon nyaeta juru bibir panon. Teras aya siki panon nyaeta bagian panon anu bisa nenju. Teras aya bobodas panon nyaeta bagian siki panon anu bobodasna. Teras deui aya hideung panon nyaeta bagian siki panon anu hideungna. Bulu panon nyaeta bulu nu jadi dina bibir panon. Teras aya halis nyaeta bulu-bulu anu ngembat luhureun kongkolak panon. Ari nu disebut kongkolak panon nyaeta nu legok dina tulang beungeut tempat keur siki panon. Sakitu heula tina video nu ayeuna, tepang deui dina video salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.